Jadi ngaji teh intina bisa ngarobah nya teh ngarobah tadina kedua kita ngaji Bapak lamun hayang doa dijabah cenah barangdangna tempo ieu teh kotor apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Si goreng kagak rambutan. Salam ni punyaan. Sah saja manganjok ke salam kudu ditem. Balan ku salam deui. Assalamualaikum salam. Candanya. Karek rambutan doang. Aduh, ampun aing ngaji kiai ngaji petang-petang ka cirina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun tak biasa gelong maksudnya gagal uing meh bisa ceramah ieu dalaing kiai dan ulama di bangsa ukur ganjel tapi alhamdulillah ganjel ge tahu mah dikurang Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama hayu tingkatkeun keimanan juga ketakwaan anu unggal poe salat utara kaliwat. Tara kaliwat bener. Ai takwa teh tara ninggalkeun anu osok kaburangan tara kaburangan tara takwa. Matakwa teh takwa tangsan batu boko mereka takwa nah atuh perahakan utamakeun puasa Rajab puasa eta takwa teh Rajab anta kenapa memuaskeun di bulan Rajab puasa nya sapoe teh dua poe mah kacung puasa bara urang teh mana ieu barat kacung untuk puasa na ieu sok diberi duit 1.000 nyata orang teh nyagungkeun bulan Rajab diriungan daang jeung daging sapi tapi puasa hanteu ampun mantap orang teh bohong mana bohong mah teh nyaho urangnya nasun bohongna sunnah emangnya sunnah tapi orang mempelajari puasa nek sapoe nek dua poe pahalana gede cek Pak Ustad ya tapi orang lobana mah geuning sunat ieu geuning kita waktu ge henteu nah siang pilu ka batur batur tabrakan dan tabrakan beureun ulah kitu Pak. Jadi orang tingkatkeun teh salat utara kaburangan jeung teu kaburangan sakwa erana eta teh ningkatkeun keimanan orang kakot orang ramah kakot orang bagus eta tingkat ngaji jangan kolot. Jadi ngaji teh intina bisa ngarobah nya teh ngarobah tadina kedua kita ngaji karena cuma ngaji dua poe puasa terus dekat embung gagal gitu teh gagal nyata ieu mah uing mah uing gitu teh tapi seri aya Bu Pak aya sebut tingkatkeun teh ningkatkeun hiji jadi dua jadi tilu tingkatan ngaranna meningkatkeun salah sebut kaberangan isa warga tingkatkeun teh mah bohong mantap urang teh juga Rajab teh kudu lomba zikir kudu baca tahlil istighfar eta teh kana tingkatkeun imah kumaha asal disawahkeun deh dalam bahasa wahna kos paros hirup teh alam nu kumpul-kumpul dunia teh bohong baros loba jelema beungar geuring teh geuring tah baki teu beungar aya beungar teh oh kieu tah ieu beungar aya beungar teh tarek kaliwat salat eta beung tarek kaliwat salatna
orang ngabohong ka dirina apalagi ka batur nah paras puasa mah henteu tah ngabohong ka dirina mantak urang teh disebut riungan kieu teh supaya patuh jeung aturan-aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak urang teh aya jampe-jampe anu luar biasa di bulan Rajab. Bulan Surian doi mah bener. Apa teh nu eta bisa ieu. Mantak ibu-ibu jeung bapak-bapak aya hayang loba kahayang puasa embung mual betul capek nonton ge. Jelema nu rek puasa rek puri pasti digege ku rombongan lagi. Tapi puasa itu cing sahur dulu sahur orang udaang bahaya apa bahaya gede kan boy laser bener bener mantap di rumah lawan hayang dipercaya orang kudu yakin no sudah yakin teh puasa yakinnya karena Allah geus puasa ieu mah teh sahur cenah wah jangan abohkeun deh pikirkeun teh mantap hirup urang mah cok kalau mati macok mantap ibu-ibu bapak-bapak disebut Islam teh daek narimbakeun keayaan mati kayaan teh kajeun teh urang dagang emas tuh emas ai mah teh emas mahal hargana lamun dikatakan coba ditabrakeun di paros harga gini mantap di rumah udah ya penghargaan deh kuma urangna tingkah laku urang omongan jaga anu tempat pinggirin batur tatangga terbuka beas bere itu emang yo di urang teh bu lalu jarakan kabel aku di nol BLT ya mual siapa nu dapat berapa di dia teh satu sebaik kamu paritra kabeh jarakan kabeh sebener kalau tidak kata bener mual nu BL teh imang ada BL teh cagur aduh ada saya pahalana eta bahaya bros mata Indonesia mah aya dibere oh bere embong wah gagal mual aya keikhlasan mantap urang loba harta ngerti jakat 2 tahun pasti benar jelema tapi lobana jelema teh nyaho nganyaan tadi dinya bu pak mantap urang teh nu beunghar teh loba urang teh lamun dikumpulkeun 2 tahun Pak Ros bara kali fitra Ros bara kali zakat we ngadenge mantap amun urang bener-bener dikumpul-kumpul zakat urang kabeh nu beunghar kumpulkeun moal nu ngambil teh moal baik abang sok beunghar mantap di urang mah fitra zakat nah hanya ku batur apa mah mantap orang bisa keluar-keluarkeun zakat jeung fitra salat teh nempel di kamere pamer orang nanti bah goker we cepat udah si anu mah beunghar ya tuh diomongkeun bu pak mantap urang teh salat teh ku ayeuna salat teh dek salat dek zakat nyambung lamun dek salat duduk zakat tara nu beunghar itu bahasa da bahasa kana tuh mantap lamun nu beunghar dek zakat salat tertinggalin eta hargaan ku urang ayo bener kok ditinggalkeun deh bu pak mantap bapak-bapak ibu-ibu ayo nama geus penting ulah loba tingalamun keun dong eta setoran teh ibu hutang mah ulah jadi lamunan jasa artinya rokotan bae ibu-ibu bapak-bapak utang ijem perlu tapi urang duitna kudu halal anu barokah anu diberi ka batur terjadi pikiran terpecahkan otak kita sampai kamu bisa nyaho tapi udah ladang itu doa cari itu itu atuh mantap orang mah di dia nya aduh baik ngomongnya uing suka tahu apa dah tunjukkan ilmu kehirup betul tapi jangan banyak anu dimiskin di uing mantap hirup mah lamun hayang dijabah jampe senang berhakana nu hade anu sudah hade teh nu halal nu ridho salaki nu ridho Allah salaki ridho deh ibu dapat emok tuh kan nggak bayar tapi bayar salaki na kuli ngaramet kuli tadur pakai ngegebluk gagal mantap di rumah ulah hutang pikir aja buat tendang iya
Oh, saya melawung, lagi melawung. Maksudnya kurang dijamin, tak bilang bener. Itu kurang bener. Ini udah malah dosa. Uwi udah dosa. Oh, uwi mah dosa teh ibu mah itu bener. Mantap ibu-ibu, bapak-bapak. Lamun hayang doa dijabah cenah barangdangna tempok ieu teh kotor apa henteu. Anu begabeah jeung na hidaang tapi eta teh beureun anu teu tideun. Mantap urang hirup mah lamun hayang dijabah doa didenge ku batur barahkan nu apik. Anak urang ieu di parapan kudu halal bisa mah bisa, ade bisa bener teuing ah. Mun mayar doang lain ngani ngebecaan doang. Lamun hayang nanjak wae hok jalan bukan demo. Nanjak sabumur ge menarakan nanjak. Di jero kubur ganja. Oh gitu, ibu bisa percaya baik heula. Mantap uing mah ngebedain ka ibu-ibu. Anu teh kieu ka demo. Aduh, aun. Urang pabumi di rekaman teh. Nah sebabna kado baruhan bang hiji satangkal. Kayak gimana? Ibu-ibu aja dapat emo pak. Kadutan bafilman berapa ros belakang. Pak Dumai belak tahun aja. Salatullah salamu itu apa lagi mah? Ibu, turun. Benar tuh. Nak tahu ke kita apa dia? Macam dia. Baca doang, baca wajah. Tahu siapa nak? Gurah gitu, mantap. Hidup orang gurah gitu, si bapak hutang. Kering, kena bahan. Baca kerja, mau ubahnya. Penyakit mah, penyakit hati kata bu. Hati orang tuh kotor, mudah sabun lu bau. Mantap ibu-ibu, mun bisa mah, kalau kotor emo kan di rumah madonnya. Agong kita aja cara bertandingnya orang deh. Ngari mah tuan bayar mah tu mah, tapi asa ku hariwang dah. Tah kemis. Pinjam duit, ai dah isukan pe kemis dah. Ai mang dikunci boleh seng oh. We kitu bu. Mantap ku jalan ke nyawa dah. Kok dia banyak kota mau ka BG. Heuh ai butuh dia tadi bari sama heng membere ieu. Mung. Mantap ibu-ibu, lamun hayang susah ka umur hirup cokotan emok. Itu eta mah ya. Gue ngerti nyarami ya, tapi jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.